Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di kelompok 7 di SMA Negeri 11 Garut nyata di kelas 10 MIPA 4 anu bade ngaheulangkeun kawih anu judulna Manuk Dadali. Nepangkeun wasta abdi Astikawati Rizky Amalina. Nepangkeun wasta abdi Pitaka Mawati. Nepangkeun wasta abdi Arya Padilla. Nepangkeun nama abdi Syaraya Trina Subur. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, beberkeun jangjangna bangun taya karirang, sukuna ranggoas jeung pamatukna ngeluh, napak mega bari hiberna tarik nyuruh. Saha anu bisa nyusul kana tandangna, tandang jeung patentang taya bandinganana, dipika gimir dipika serat ku sasama, taya karempan kasieun leber wawanena. Manuk dadali, manuk panggagana, perlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangkang koncarana, resep ngahiji rukun sakabehna, hirup sauyunan tarapan iri-iri, silih pikanya teuing geus bela pati. Manuk dadali ngandung silokasin natria, tersabungna bangsa di negara Indonesia. Simkuring ti kelompok 5 nyaeta anu bade ngaheulangkeun kakawihan anu judulna Cecaburange. Cecaburange nyaeta salah sahiji kaulinan barudak anu cara mainna nyaeta aya salah sahiji budak anu nangkuban jeung anu sejena ngurilingan budak anu nangkuban eta. Terus anu ngurilingan eta pananganna ditaprakeun terus dikuriling-kurilingkeun benda, terus engke budak anu nangkuban nebak. Burange tali gobang pancarange anak gajah berbayungan, singgojing lewe linggojing lewe. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Saldi Ahmad Pareji ti kelompok 5 dina pengajaran bahasa Sunda. Di dieu abdi bade nyanyiikeun lagu Manuk Dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meberkeun jangjangna bangun taya karingrang, sukuna ranggoas jeung pamatukna ngeluh, ngapak mega bari hibarna tarik nyuruh. Saha anu bisa nyusul kana tandangna, gandang jeung partentang taya bandinganana, dipika gimbir dipika serangku sasama, taya karentan kasieun leber kawanina. Manuk dadali